wal wawu kal fa'in tufid kunaon pangna tudi rodi nasobkeun ku an anu di kunaon pangna ana wajib disimpen sabab anu ngajawab mana nahyina takdir nama wa an contoh dina Al-Qur'an walamma ya jadi contoh waya lama mana fi'il mudhari'na ya lama dinasobkeun kunaon takdirna wa ay kunaon eta si an wajib disimpen wa umaiyah anu ngajawab naon ngajawab naon mana napina lama